Saur Syekh Muhammad bin Adawi, lamun urang nyeun dosa terus teu nyesel, henteu naon? Nyesel. Nyeun dosa terus teu nyesel, maka eta alamat picila. Lamun urang nyeun dosa teu nyesel, itu alamat picilakaan. Jika saha? Iblis. Nyeun dosa teu nyesel. Urang poe ayeuna geus ngabohong ka pamajikan, atawa ngabohong ka anak, ngabohong ka salaki, teu nyesel hate. Namanya nyesal itu ciri kecelakaan eta. Kayak ayeuna urang geus ngobrolkeun kagorengan batur, teu nyesal kecelakaan. Bahaya itu. Kayak ayeuna dolim ka batur, nyari batur, babatura, nyari kolot, teu nyesel dina hate geus nyieun salah, nyieun dosa, itu ciri dicilakaeun. Sedangkan salere aya tidak dipungkiri kita itu pelaku-pelaku dosa. Tapi nyesel teh hate. Tah, lamun teu aya nyesel dina hate itu ciri dicilakaeun jika iblis. Cilakana naon? Kena bakal ngabohong deui. Terus ayeuna nggak bohong, terus teu nyesel. Cilakana isu nggak bohong deui. Engkena teh ka pamajikan teh nggak bohong deui. Bae ayeuna ningali anu jadi tiup teu aya nyesel dina hate, aya hoe di deuleu na TV ning sinetron anu kabuka korat urang ge ningali urang geus nyieun dosa, teu aya nyesel dina hate, itu ciri kecelakaan. Astagfirullah. Teu aya nyesel na hate. Eta nyesel. Kumaha mun bunga? Nyieun dosa, hate bunga. Eta mah ciri suul hatimah. Potensi besar suul hatimah. Astagfirullah. Ya poe ayeuna. Oh ngapain teh kieu urang teh? Nyieun dosa, nyieun salah, tapi hati teu nyesel. Kecelakaan ya bahaya. Sedangkan ari nyesel itu sifat hati. Jadi dina kitab Sulam Taufik karangan Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir bin Salim Baklawi. Jadi salah sawiyo sifat anu wajib dina hati itu nyesel. Jadi kusim kuring disebutkan kitabna pengarangna, sim kuring ngomong teh ngaya-ngaya. Urang mah mung nyaritaan uratan coretan ulama. Jelas sim kuring menyarita aya kitabna kabeh. Teu ngaya-ngaya, teu meunang ngareka-reka. Buku ti Allah Rasulna jeung ti ulamana. Maka disebut-sebutkeun ngaran kitabna jeung pengarangna. Nah, nyesel itu sifat anu wajib aya di hate. Ketika hate urang teu aya sifat nyesel, dosa. Berarti lamun poe ayeuna ngabohong, berarti dosa teh double. Dosa ku ngabohongna, dosa ku teu nyesel. Bahaya. Udah aya nyesel na hate. Sabab itu sifat hate karetek aya nyesel na hate, Gusti nyesel abdi. Poe ayeuna geus lewat batas dina ngomong, lewat batas dina sare. Sebab loba sare mata poe hate. Mata naon? Heeh. Endakan lamun teu bisa sare kudu bunga we. Ieu mah keluar teh imah bunut terunya beunang sia. Aing kudu bisa sare. Amoknya
Masuk kamu keselnya tuh bisa sare teh biasa nambahin bisa. Iya saya sare jadi kamu keluar teh fungsi gimana? Ini saya sare. Fungsi. Oh, kudu nama atos ya. Sabab gua sare mata kowe hate. Jadi ketika teh bisa sare, mana seserian we. Ai atuh we teh bisa sare, kudu kitu. Senyum kudu nama. Moal bisa nalukeun setan atuh PSP mah. Sabab salah sawios cara jeung nalukeun setan kan tong loba sare. Udah kan sim kuring bae gitu ketika lila yang dina sare berjam-jam dina sare aya karakter nah hate Gusti hampura abdi we ayeuna lewat batas dina sare abdi nyesel Gusti tak nyesel aya bahasa nyesel itu karakter da ieu pagawean hati pagawean karakter lain awak sanes leta sanes kieu kuleta sanes kuleta Gusti abdi dikeluarkeun teu nah hate abdi bieu mah balon nah hate karakter keur leumpang teh bro, orang teh ingat kerlempang teh ingat aing dia teh geus ningali anu tadi tiung atau aing geus tadi penting deh bahwa tadi berang teh geus ningali sinetron atau naon geus nyan dosa nah hate kerlempang teh karata Gusti hampura abdi geus nyan dosa anu abdi geus ngabohong abdi nyesel Gusti moal rek sakali-kali deui jadi wajib eta bahkan dina kitab Subul Iman mah so Imam Nawawi nyesel itu salah sawieu syarat tobat syarat naon tobat. Tapi di kitab Minhajul Abidin karangan Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali sarah kitab Sirajul Qalibin karangan Seisan Muhammad Dahlan jeung Paskediri. Jadi nyesal itulah yang syarat tobat, tapi alamat tobat ciri tobat. Sabab loba jelema anu nyesel tapi lain tobat. Lah eta lamideulah dibahasna kayak lah kumaha Yampel di perdalamnya. Nah, biasa di mana lompatnya jadi kadinya nya. Oh nya, sare. Astagfirullah. Sok keranya urang si goyang kumaha sare di Jambaraha sare. Astagfirullahaladzim. Lil muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat. Mudah-mudahan urang geus aya di hampura Allah. Tadi dia disaurkan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man akhta'a khati'atan aw adnaba dzamban tsumma nadima bahwa kafaratuhu. Sajaman nyeun hiji dosa, sajaman nyeun hiji kasalahan tuluy nyesel. Maka nyesel eta bakal jadi kifarat yang dosana. Bakal jadi naon kifarat, panghapus. Yang dosana nyesel. Aing dia keur ngaji hees ingat pas gempang balikeun teh. Karena teh kan hate Gusti hampura dia keur ngaji abdi teh kalon hees artinya. Dia keur ngaji ngobrol hampura abdi Gusti. Nah, kumaha ieu lamun nyieun dosa, nyieun salah, nyesel, maka itu alamat. Alamat dibagjaeun. Namun aya jelema nyeun dosa tuluy nyesel hatena eta alamat pisenangeun eta jelema. Alamat pibungaeun, alamat pibagjaeun. Dibagjaeunna naon engkena moal kitu deui manehna bakal eureun tina dosana. Matakan Nabi Adam kalebet kagolongkeun bagja kunaon sabab pada boga dosa nyaeta akibat nyesel ku dosana. Jadi Masya Allah, tabarakallah, maha sempurnana Allah, ku dosa bisa jadi kabagyan oge nya. Asal urangnya nyesel. Tapi ku dosa oge bisa jadi kecelakaan lamun urang kita nyesel. Umawi mudah-mudahannya sadayana nu hadir di dia hatena ku Allah di rizkian nyeselnya. Dipasihan nyesel karena dosa. Mudah-mudahan sadayana ku Allah dipasihan qalbun salimnya hate anu salamet. Jantan oleh-oleh di orang Bandung nyesel, geus pasya jeung pamajikan nyesel. Tadi nyarekan ka budak, nyiwit ka budak, kudu nyesel nah hate karetegeun nya, karetegeun. Gusti ampura abdi tadi ngadoling budak abdi. Ampura abdi nyesel. Lakina moal kitu deui moal insyaallah. Moal kaulang deui. Ciri dibagjaeun dalam aya nu kitu.
Nah sakitu elahnya harus sebenarnya